Welcome back to my channel Bare Sunda, Bare Indonesia, Bare seluruh mancanegara di mana wae ayana. Orang enak kerja si Imul di Alfamidi guys, erek neangan Renopli non haslin Renopli, aduh naon lain atau lain haslin koplok. Jadi orang salah asumsi ngarinya kalau kakak udah haren guys, mul kumaha tuh kalau kakak udah haren korek neangan haslin Kismi mana tinggalikeun heula tuh atau orang meuli atau meuli yamin meuli nan samyang anu rada ningan oke baliknya lain di dia kan aya di muda daangan atuh di nami oh iya heeh Sabtu samyang teh urang nyen challenge jeung urang iya mau ada meni asana teh ada jadi si Imul mah teu kuat lada guys itu erek neangan haslin tapi kalau kakana samyang sayang samyang apa sayang haslin jauh tuh aya tuh udah dia jadi urang geus balanja di dieu nya tuh barang nate siji dua tilu barang tapi harga nate 85.702 perak duitna 100.000 oh 78 guys jadi salah 78.700 duitnya teh 100 dipulangan 20 hiji 300 guys barang tilu tapi mahal Gusti nu Agus aing mah Korea geus we vlog anu sakitu wae nya tonton di vlog anu lainna Imul jangan lupa like comment sareng subscribe